Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui baraya di channel Ahmad Misbahuddin. Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saderek sadayana neraskeun deui hanca aos karena ilmu tajwid. Eta pasal katilu hukumna maca bismillah di antara dua surah. Pasal katilu hukumna maca bismillah di antara dua surah. Ari hukumna maca bismillah di antara dua surah. Eta kabagi opat bagian, anu opat dibagi dua, aya anu menang, aya anu henteu menang. Ari gambaran anu menang eta aya tilu, nu teu meunangan sagambaran. Janten para saderek sadayana dina pasal katilu ieu ajelaskeun tentang hukumna maca bismillah di antara dua surah. Hukumna maca bismillah di antara dua surah teh aya opat bagian. Tah anu opat bagian ieu kabagi dua. Hiji aya anu meunang dibacana eusikna teh aya tilu gambaran. Nu hiji deui anu teu meunang dibacana eusikna ngan aya sagambaran. Mana wae atuh anu opat gambaran teh. Kahiji qat'ul kulli, hartosna teh diwaqafkeun sakabehna. Penjelasanana kieu. Akhir surah anu kahiji diwaqafkeun kana bismillah. Akhir bismillahna diwaqafkeun kana surah anu kadua. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kumaha cenah ceuk qaidahna? Karena ceuk qaidah hukumna maca bismillah aya opat. Ceuk ilmu tajwid kaade bisi lepat. Kahijina qat'ul kulli pek bacakeun akhir surah bismillah surah waqafkeun. Gambaran anu kadua nyaeta waqaf wasol. Hartosna aya waqaf aya wasol. Kieu penjelasanana. Akhir surah anu kahiji diwaqafkeun kana mimiti bismillah, tuluy akhir bismillahna diwasolkeun dina nalika rek maca surah anu kadua. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kumaha qaidahna? Karena ceuk qaidah kaduana aya waqaf aya wasol. Akhir surah kahiji waqaf tong samar. Akhir bismillah jeung
katilu nyaeta waslul kulli hartosna sadayana diwasolkeun. Kieu penjelasanana. Akhir surah nu kahiji diwasolkeun dina nalika rek maca surah nu kadua kana mimiti bismillah. Tuluy akhir bismillahna diwasolkeun dina nalika rek maca surah nu kadua. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Kumaha qaidahna? Karena cek qaidah katiluna wasul kulli sing taliti akhir surah jeung bismillah singa hiji akhir surah bismillah surah hijikeun kitu gambaran katilu pek regepkeun. Gambaran anu terakhir nyaeta anu kaopat wasol waqaf. Hartosna teh aya wasol aya waqaf. Kieu penjelasanana. Akhir surah nu kahiji diwasolkeun kana mimiti bismillah, tuluy akhir bismillahna diwaqafkeun dina nalika rek maca surah nu kadua. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Kumaha qaidahna? Karena ceuk qaidah kaopatna akhir surah nu kahiji diwasolkeun jeung mimiti bismillahi tuluy akhir bismillahna diwaqafkeun kaopat pepejeh tong dilaksanakeun katerangan ti hiji nepi katilu anu samala eta mah anu kudu ari anu kaopatna eta teu sah pepeje tong dibaca kitu da salah. Tasa kitu penjelasan pasal katilu hukumna maca bismillah di antara dua surah. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat kanggo sadayana. Dilajengkeun kana pasal kaopat hukumna nun paeh jeung tanwin. Tong hilap pantengkeun terus channel Ahmad Misbahuddin. Dukung ku cara subscribe, like, komen, sinareng share. Mudah-mudahan kasayan para wargi sadayana dibalas ku Allah anu langkung-langkung berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.